Dulur-dulur anu nempo tah anu kenal kayak jalma. Iya asli orang Pandeglang cenah ge nyasar di Cirebon. Tah. Sangarana Jang? Ujang. Jang. Ujang. Lah, dulur. Ieu geus teu enda ya ditanyana. Tadi ujang-ujang bae ya. Bisi dulur-dulur anu kenal kayak jalma. Ieu cenah ge ngakuna orang Pandeglang. Ieu ayeuna di Cirebon. Tadi mohon eta tadi di jalan. Jalannya Di jalan dibawa ku abi ka dia. Alhamdulillah. Ya bisa can mam gitu. Ya ditanya puasa Puasa. cenah. Masya Allah. Ngomong nama atau ngomong itu mayar meureun kira ge tanya dia itu percaya mah. Iya lah. Atuh pameunteunna kieu lah sugan bae ieu ka dulur TikTok lah bisa nu kenal. Lah kitu lah. Nyeker ka dina ge eta. Nyeker. Jang sangarana Jang? Ujang. Lah, ujang bae. Ujang bae. Keur ti sore ge ujang-ujang bae nya. Ujang bae. Bisi aya nu kenal. Ujang Radit. Ditanya KTP aja, eueuh cenah. Lah, Bisa nu kenal gitu nya budak Pandeglang.